Di mana meser domba segede kitu. Nah jadi seueur pisahnya nu naroskeun gitu ka abi. Di mana cenah meserna, di mana meserna, pokona mah seueur kitunya nu naroskeun ka abi. Nah abi mah meserna langsung ti peternakna nya. Nah ieu mah sedikit saran kitunya ti abi, bisi kalian pengen domba kitunya anu saageng kieu. Nah kan namun di kampung sorangan teh kan aya nu ternak domba kitunya. Tah ku urang teh deukeutan we kitunya. Sok ulin atau kumaha. Dan lamun misalkeun dina hiji waktu si domba ngajuru terus anakna loba gitu tah. Misalkan anakna 4. Tah ku urang teh heureuyan gitunya. Wang peser we kitu ku abi, wang dot kitunya. Atau alasan mah itu budak ceurik gitu. Atau adi hayangeun domba sedikit ceurik gitu. Kumaha we gitu ngalobi mah. Tah jadi bisi anu nararoskeun gitunya. Nah abi mah meserna langsung ti peternak.